warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring salaku perwakilan di tim Carpon di danget ieu sim kuring ka pantinan tugas di warga-warga sekitar bejana tim kebon jati ieu seueur pisan anu ka dangu-dangunya aya penampakan anu aneh. Tah ku kituna sim kuring salaku tim Carpon bade nga-explore wilayah-wilayah kebon jati ieu. Kuring di dieu teu nyalira aya salaku nu bade nga-explore Kang Ponda. Mangga. Assalamualaikum. Bentennya, Tariris. Gua ngepan. Bentennya. Ganti di jaket. Kuma aya non kuma aya. Ieu seueur warga anu aya tuh. Ieu seueur warga nu nyarios Kang hoyong pangaeksporkeun di wilayah kebon jati ieu seueur pisan kajadian-kajadian aneh anu ngaganggu ka masyarakat di dieu. Kus kalakuan anjeun aneh gitu. Ya sekedar ya seperti gitulah. Maksud. Tapi abi mah teu aneh-aneh teh. Jadi cenah hoyong pang ninggalkeun naon wae nu aya di dieu, naon wae anu wujud aya di dieu. Ku akang tah mun akang rada ngartos kana hal-hal seperti kitu. Ieu mah rencana alitna heula we da. Ya, bagus. Ageungna mah tos bogo meureun abi dionang ka oge dibayar we nya. Tah. Mun pamirsa di Bubi dibayar teh, mun teu dibayar rek uyah. Silakan serius Kang. Mau di abis serius cici. Salah sahijina ku abi nu tos katinggal ieu na nyaeta di dieu teh geuningan. Salah sahijina Kemari. Seueur Tangka Jati. Ih, Akang. Depan tos pugu AAA ieu teh kebon jati. Jadi luar kebon jati we naon. Aya penapa naon lah. Mun Tos pugu Tangka Jati pan ieu teh nuju di kebon jati AA. mun di luar Tangka Jati. Gaplok, gaplok. Mohon jadi itu nya ari anu katinggal ku abi mah di luar Tangka Jati teh pemirsa di Bumi nya ieu mah urang sasarangan urang tinggal ku urang sadayana. Di luar Tangka Jati teh Pemirsa di Bumi mah bisa ninggal. mau biasa ninggal. Mau. Cuma Akang yang abi mempercayakan ke Akang. Tong kita tuh isin abi. Ya kieu we di luar Tangka Jati teh ku abi nu ditinggal teh aya kulit jati. Kang, ti awet Tangka Jati, kulit jati, daun jati pasti aya pan itu nuju di kebon Kang. Astagfirullah. Kebon naon ieu? Kebon jati lah. Aduh. Oh, jadi Aduh, maksudna mun kieu. Isin ku. Jadi maksudna saatnya nami teh bener. Abi Akang Chandra mun tah maksudna Kang Chandra teh kieu pangitanya ngundang abi ka dieu teh yang paninggalkeun kaayaan di dieu kumaha mun teh nya sanes anu katinggal ku mata pintanya Tah. tapi nu katinggal ku hate jeung perasaan Tah, nya eta Kang maksud abi teh eta. Akang tadi ngabilur wae tuh. moal keun lah ku abi urang tinggalnya enak sasarangan Akang bade sareng abi bade ngantosan di Pengker. Abi di Pengker Akang we. Di Pengker wae Nuturkeun. tong tebih-tebih teuing. Mun mangga. Soalna abi sieun mun nya kameramen oge tong tebih teuing abi sieun punten nya. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, serius Kang ih. Kangnya. Buka hawa tos. Hah? Hawa tos. Naon? Gancang leuwih sae sok mangga. Tenan naon? Kala abi mungkin dihapunten nya kanggo kasadayana pamirsa di Bumi bilih aya nu ka naon tuh nya namina nu ka siung apa naon ima abi mah nyarios kenyataan di dieu kali dihapunten nya. Ya, langsung guys nyari. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Raos yang hangat. Kang, sugan teh.
sini Hanif itu tadi gitu. Hanif gini balik ya. Iya kan. Iki sabar, betul tenang. Ya. Mangga tuh kenjana kurang boka sadayana tapi orang tinggal sadayana yang kawitannya. Rada majeng ka paling salah. Yes. Ya. Kurang coba we tinggal gedenya kurang buka di depo abi naon we nu katinggal ku abi naon nu karaos ku abi nya sakantana ngabukluskeun oge naon anu disebatkeun ku warga di dieu teu seueur sareng ku warga di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, abi sakantana nyarios di mana tuh ka Kang Chandra nya nu katinggal ku abi. Namanya abi mapas abi tiluhur kahanap tunggu Aduh Kang boga akang abi we nu normalnya tinggal tunggul mah tuh aya ieu ge aya tunggul mah. Tuh Kang serius geura. Tinggal sudah di mana aya tunggul heueuh Kang di depan kebun jati pasti itu petilasan unggul. juga teu tinggal tunggul jadi udah serius tuh aingnya ya waduh ya kalau tinggal ku abi nya Kang Kang jauh teh nggak bisa Mana? Jadi kita kuma tuh karunya oke lah dari ngomong arek wah ngelatih di dia tukang mie ayam Nah, terus si tukang mie ayam teh maut kumaha teh motor? Tragis teh. abi teu kuat Kumaha teh Kang? anjing teh maut ku hayamna Hamirup. aja dah matara meser lagi hayam ke pasar Nah, meser tara ke pasar kumaha tuh? abana hayam meser hayam Yang penting sami hayam meureun Kang. Iya, bener. maut na teh Iya. kasih aku si Isaki Naonna? pantat Bener? karunya abi mah aja sareng di dia teh Naon ieu? aya balong ageng aya kerajaan Keraton. di keraton eta teh si rajana ngabangun tempat megah ku awi tapi awina gede pasiki nyentihangna Terus ditutupan ku karung aya panincakan si tempat eta paciringan eta mah pati. hah Paciringan ya? naonna Eta tempat eta. paciringan Kang sing bener atuh. paciringan banyak aja mau Ya, nyamuk di tukang hayam, mun nyamuk. nya Ya. si tukang hayam eta teh ngadon ka raja ngadon ulin ka istana eta ngiring ieu Boh. BO? naon tadi BO? ku ayeuna karunya tadi teh nu kadenge keluargana teh naon Nya seueur sora-sora nu aneh we. Sareng panempakan gitu. Sora sareng panempakan. Teu terang naon-naon mah. jadi cek abi mah kieu nya cek abi mah kieu pamirsa di bumi
anu kadangu ku warga-warga sekitar di dieu teh mung ukur sakadanguna salares nama di dieu emang tak aya nanaon sih kadangu suara itu kadang kunaon terlebet kameranya aduh kadangu suara itu sebenarnya mah teu aya nanaon pemirsa di bumi ulah awon sangki yang di tempat itu aya naon naon hobi tos katinggal alhamdulillah tak aya nanaon anu kadangu keluarga mah panginten eta mah nya nami-namina ge di kebon nya pasti meureun aya dangdaunan murag nya Kang Chandra ada dangdaunan murag aya manuk nyayang nya aya lonok mah aya naon tetarang Kang tak aya nanaon di dieu teh nanaon jadi abi nyarankeun ka warga-warga di dieu bilih bade atanapi aya aktivitas malam wih damel ka wengian ulah sieun ulah nanaon di dieu mah emang teu aya nanaon abi tanggang waler nanaonna pami aya nanaon mangawe ka abi tong hilap nyanak cai jarang tong hilap nyanak amplop tarik tong hilap nyanak ati lah Kang ite asa bau naon bau bosakan teu bau nya nah ini perih ya bau naon tinggal sekor bisa nincapai tinggal aja Ilai nyi naon aing keur modal dia gagang wae. Ngohan di kebon aing jalur jeung jalur. pun gagal teh bobas di mana wae atuh Aing keur ngagodona juga aing kudu cicium mah. aduh pemirsa hawatos ini anu micin acara ieu lah tutup wae di dinya terus ngiring-ngiring ngabingahnya ada bau tetiat punten kepala hargi sadaya sanes bade teu tanggung waler ieu acara teh bade ditutup heula tempat tadi ange micin aduh kot kapararai